Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Bab atop. Wa huruful atfi ari huruf atop. Asyaratun eta aya 10. Wahia sareng ari nu 10. Al wawu eta wawu. Wal fa'u sarang fa, wa summa sarang summa, wa au sarang au, wa amma sarang amma, wa imma sarang imma, wa bal sarang bal, wala sarang la, walakin sarang lakin, wa hatta sarang hatta, fi ba'dil mawadi'i dina sebagian tempat. Fa'in atopta maka lamun ngatapkeun anjeun biha kunu 10 ala marfu'in kanu diropakkeun ropakta maka anjeun ngaropakkeun au ala mansubin atawa kana nu dinasobkeun nasobeta anjeun nganasobkeunana au ala makhfudin atawa kanu dikhopadkeun khofadta ngakhopadkeun anjeun au ala majzumin atawa kanu dijazamkeun jazamta maka anjeun ngajazamkeun taqulu ngucap anjeun qoma zaidun wa amrun lapad qoma zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amron sareng lapad ra'aitu zaidan wa amron wa marartu bi zaidin wa amrin sareng marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yaqud sareng lapad zaidun lam yakum wa lam yaqud. Tayeu manetelakeun masalah atop. Ari huruf atop teh aya 10 cenah wa huruful atfi asyaratun. Huruf atop teh aya 10. Anu 10 teh wahia al wawu nu kahiji wawu misalna cenah oge dina contoh jaa zaidun wa amrun ta sebagai huruf atap naon wa nya tua nu macak teuk di dieu oge kan lamun anjeun ngatapkeun cenah kanu diropakkeun maka anjeun kudu ngaropakkeunana. Tanu disebut matub teh zaid wa amrun tah wauna wau huruf atap. Talamun kata zaidun di dieu sebagai fa'il tina jaa maka amrun oge kedah diropakkeun sabab zaidna ropa. Zaid ropa menempati sebagai jabatan fa'il. Amrun wa amrun jaa zaidun wa amrun. Jaa teh kan fi'il madi jaa teh. Jadi lamun fi'il mudhari mah yaji'u zaidun wa amrun. Jadi wawu mah sareng. Anu kaduana pa jaa zaidun pa amrun. Jaa zaidun pa amrun ta pa amrun
artina teh pamrun teh tuluy-nya. Ngan ari pak mah kitu deukeut jangka waktuna teh. Sarua kanjeng summa ge tuluy gitu. Kemudian tasumma mah jadi jauh kene. Seperti kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Nah, itu artinya teh jadi kemudian atawa lalu. Wa ao sarang ao. Ari ao ma atau atawanya atau. Ja'a Zaidun au Amrun. Terus datang Zaid atawa Umar. Sami deui jeung eta teh am. Artinya. Ya Zaidun am Amrun. Terus datang Zaid atau Umar. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum na anjeun mere peringatan am lam tunzirhum atau anjeun teu mere peringatan maka anjeun mal imannya. Wa imma boh adapun fa imma manan badu wa imma pidaan. Wa bal sarang bal. Ari bal mah biasana sami sareng lakin. Sebenarnya mah dina terjemah telah balik tak katunya atawa sok diartikeun wae tetapi sami sareng lakin. Ayeuna contona Maja Zaidun bal Amrun. Zaid teu datang balik ta Amar nu datang mah. Maksudna tapi gitu. Zaid teu datang tapi Amar nu datang mah. Ja'a Zaidun la Amrun. Datang Zaid teu Umar. Wa hatta sareng hatta ari hatta mah pibadil mawadhi cenah. Dina sebahagian tempat. Misalna cenah akaltu sama kata hatta roksaha. Kaula makan lauk hatta rosaha sehingga sirah-sirah nawae hulu-hulu nawae seep gitunya. Tak gitunya mengeni atop tah. Jadi ari dina atap mah anu kudu sami tina masalah barisnya. Aina atap mah. Benten kamarikan dina naat gitu. Kudu aku dina naat makan dina muprotasnya jamana ropa nasab sarang hopadna gitunya. Oke mudakar muannasna. Tare dina atap mah nu kudu akur teh barisna. Wallahu a'lam bishawab.